Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa minal adabi sareng eta tetep tina sapalihna adab aidon deui. Antusyawiro ariyan musyawarah anjeun bizalika dina itu amru. Walidaika kadua kolot anjeun. Wasa tidatika sareng ka pirang-pirang guru anjeun. Wadawi ro'yi sareng ka jalma anu ngabogaan pamikiran. Wan nasihati sareng anu ngabogaan nasihat. Faqad amaro nyata marentah sa Allah Gusti Allah nabiyahu ka nabina Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama bizalika kana itu musyawarah. Faqala ta'ala maka ngadau Allah ta'ala wasyawirhum bil amri wasyawir sareng kudu musyawarah anjeun hum ka itu jalma-jalma fil amri dina hiji urusan ma'a kama li aklihi sarta sampurna akalna nabi wa takaffulillahi ta'ala sareng ngajaminna Allah ta'ala lahu ka nabi bihidayatihi kalawan hidayah Allah. Wa qala ta'ala sareng ngadauh Allah ta'ala aidon deui fi madhis sahabati dina muji pirang-pirang sahabat radhiyallahu anhum wa amruhum syura bainahum wa amruhum sareng ari urusanana jalma-jalma syura eta dimusyawarahkeun ieu amru bainahum di antara jalma-jalma. Wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis makhoba ari lapad makhoba. Makhoba henteu hanjakal. Saha man jalma istakhoro anu istikharah ieu eman. Wala nadima sareng henteu nalangsa ieu. Wala nadima sareng henteu nalangsa saha man jalma istasyara anu musyawarah ieu eman. Wa fihi sareng eta tetep dina hadis aidon deui al-masyuratu hisnun minan nadamati. Al-masyuratu ari musyawarah hisnun eta pangraksa minan nadamati tina nalangsa. Wa amanun sareng amanat keamanan minal malamati tina panyacad. Wa qala sareng ngadau sa asyairu tukang syair. Sawir kudu musyawarah anjeun siwaka kasalian anjeun. Idana batka nalika keuna ka anjeun naonna ibatun cocoba yauman dina hiji poe wa ing kunta sanajan aya anjeun min ahlil masyurati eta ti ahli musyawarah. Fal ainu mangka ari panon tangzuru eta ningali ieu ain min tangzuru eta ningali ieu ain min hatina ain tangzuru eta ningali anjeun min hatina ain mak kana perkara dana anu deukeut ieu mak wanaa sareng jauh ieu mak walataro sareng henteu ningali ieu ain nafsaha kana dirina ain illa bimiratin kecuali kalayan make kaca atawa cermin. Wallahu a'lamu bissawab.